jantan salat sabada kautamian salat sabada salat fardu nyata salat rawatib. Bahkan dina niatna oge aya langkungna kewajiban sareng ulama fikih. Lamun dina salat fardu wajibna 3. Lamun dina salat rawatib muakkad mah eta 2 wajibna teh. Lamun salat selain rakaat muakkad hiji. Janten ngabentenkeun naon? Ngabentenkeun dina pahalana. Lamun teh mah ayeuna urang salat maghrib jeung ba'da maghrib beda. Lamun salat ba'da maghrib dengan langsung ajengan mah nyontohan ka urang teh benten jeung salat lohor. Lamun salat lohor masuk wiridan heula. Istighfar heula. Ras wiridan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 30 kali sawang tutup zikir. Tapi dina salat maghrib mah ajengan sok nyontohan ka urang teh naon lah salat heula teu wiridan heula. Naon margina salat heula bisi kuburu saep waktu maghrib. Di mana saep waktu maghrib leungit tah salat ba'dana. Teu dina naonkeun dina salat ba'da maghrib urang salat atuh sanes waktu saram dina ba'da maghrib mah ngan lamun teh mah langkung tina salat maghrib lain ba'da maghrib tapi salat awabin beda pahalna awabin jeung salat maghrib teh nah khusus dina ba'da maghrib mah dipayungkeun sacan wiridan lamun salat anu sanes mah wiridan lamun salat ba'da dina maghrib mah ba'da heula neme wiridan naon milih saep waktu maghrib salat ba'da urang disebatna salat mutlak salat awabin teh gitu teh dina salat teh kitu bade salat ba'da maghrib salat deui mangga disebat salat mutlak termasuk dina ngalaksanakeun salat tarawih pan aya abdi kantos geuningan tarling harita teh beres salat isya langsung sholli langsung tarawih cek urang teh naha betul salat bada isya nya coba ini pelajaran urang teu uningaeun ageungna salat muakkad jeung tarawih mah goer muakkad ba'da isya mah muakkad ulah waka salat tarawih saatan ba'da isya ageung mana pahala ba'da isya jeung salat tarawih ba'da isya da ba'da isya mah muakkad tarawih mah goer muakkad puntennya kada ieu teh kang pelajaran sadayana anu paling utami salat teh nyaeta salat rawatib eta mah muakkad jadi nu muakkad mah nya salat rawatib qabla lohor 2 rakaat ba'da lohor 2 rakaat batun 4 qabla asar 4 rakaat ba'da maghrib 2 rakaat ba'da isya 2 rakaat qabla subuh 2 rakaat tah eta pahala langkung ageung tibatan salat sunat nu sanesna pangsaena salat sabada salat fardu satu akan salian teh eta naon goer muakkad mangga eta mah neumawi eta salat goer muakkad termasuk qabla maghrib biasa salat saatan maghrib nandang pengantosan imam goer muakkad qabla isya biasa salat sunat tapi goer muakkad nu muakkad mah ba'da maghrib jeung ba'da isya ya tuh jantan urang kada uninga tarawih goer muakkad bilih urang ngalaksanakeun tarawih can salat ba'da isya meni keneh ba'da isya heula ba'da isya mah muakkad tarawih mah goer muakkad desa karik jami anu salat tarawih teu ngalaksanakeun salat ba'da isya justru nu agung nama pahala ba'da isya. Dan we urang peryogi ilmu teh sampai itu.